Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi dawu nabi jagadina akhir zaman umat darahka jika jangan dicobanya aku Allah tilo cobaan keinjinan jalma maun keimanan kaduana bilaan berkah kasabenan sabab doa ilmu katiluna dicoba ku sultan zalim mengajalma onsak ngajauhan alim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi dawu nabi sajama bibisan di ulama jingkir malang jauhan maka pae hatena jalmate jalan tidak taat ka Gusti Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi dawu nabi pikeun regreg jagat dunya aya opat perkara tesulaya kahijina kudu ku ilmu ulama kaduana kudu ku adil umar kadiluna
kuberehana almia yaeka infakun sebagian harta kaopatlah kudu abara fuqara ngadoakeun supaya aman negara. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ar-rabi'atu an la yakuna harisan 'ala dunya. Kriteria teman anu bade dicari ku urang ketika urang hoyong teman anu memang bisa menemani dina masalah agama, dina masalah dunia parat ka alam akhirat. Saur Imam Ghazali aya 5 nu kahiji jalmina teh sok menggunakan akal sehatna. Terus jalmina teh akhlakna sae. Terus nu katilu jalmina teh saleh. Tah ayeuna nu kaopat ar-rabi'atu ari anu kaopat eta an la yakuna yen teu kabuktian babaturan teh calon babaturan teh eta harison anu kasengsrem kapengpeongan kadedemes nya kebongbelengan lah gitu nya. Ala dunya kana dunya ulah du dunyaeun teuing. Ulah du dunyaeun teuing. Nya ari nya usaha we gitu nya. Usaha tetep usaha. Man ulah nepi toh-tohan usaha we nepi ka poho akhirat. Tah eta nu paling bahaya. Nu bahaya teh ketika ngudag dunia nepi ka poho akhirat. Eta nu bahaya. Ari ngudag dunia bari jeung akhirat tetap gitu nya urang ge dilakukeun eta mah sae. Sae. Komo niatna urang teh ngalaksanakeun parentah Gusti. Ngalaksanakeun parentahan Kanjeng Nabi. Ajaran agama da talabul halal teh faridotun badal faridoh teh ya. Nya kawajiban, kaparduan. Bari jeung niatna dianggo kanggo bakal ibadah. Wah teh sae pisan. Daripada minta-minta kabatur cik paribasana mengemis ming keneh hasil jerih payah kesorangan. Nah, eta nu langkung utama. Ieu mah kadedemes mungkin tanya kadedemes di dunia teuing nepi ka poho ka akhirat. Teu nyempetkeun yang urusan-urusan akhirat teh. Fasuhbatul harisi sabab ari ngareujeungan berteman jeung jalma anu kasengsrem ala dunya kana dunya eta samun simun atawa sumun ibarat racun qatilun anu mematikan anu maehan ibarat racun yang membunuh. Lamun urang leurejengan jeung jalma anu kasengsrem ku dunya pasti urang kabawakeun li anna tibaa karena sanyana pirang-pirang watak eta majbulatun diwatakkeunana ala tasyabuhi kana nyaruaan wal iktidai jeung turut karena watak jalma mah nya secara alami tabiatna teh kitu bakal hayang sarua jeung hayang tuturutan. Nah, sok aya bahasa tuturut mending gini nya. Lamun babaturan komo fans gitu nya. Komo fan urang teh sok hayang we gitu nya nurutan gaya-gaya teh. Gaya-gaya teh sok hayang diturutan padahal cantang tuh pantas jeung urang mah gitu. Hayang samaan, hayang kapal gitu nya. Seperti itu. Dan memang tabiat dasar alami na watak ya memang gitu. Hayang nyaruaan sareng hayang nurutan. Ketika orang ngefans ka saha we gitu nya. Sok aya hayang. Wow, pemain sepak bola, urang resep main bola, make ka Ronaldo gaya nalapung lagi juga Ronaldo.
nyaruaan jadi sajabina lah dina hal-hal anu sanesna bal bahkan atabu ari tabiat eta yasriku sok nyolong sok maling minat tabi tiba tina tabiat anu sejen ya min haitsu tina arah-arah la yadri teu nyaho anu teu nyaho saha jalmana ya watak urang teh secara tidak sadar sok mencuri kebiasaan atau tabiat orang lain tabiat urang teh secara kadang dunia tidak sadar mencuri tabiat orang lain kusabab lamun kusabab sering rerejengan jeung batur itu teh pasti aya gitu itu teh karasa mimitina tina gaya bahasana terus mulai ada kepengaruhan kayak dina gaya nu sanesna gitu lamun kumpul-kumpulna itu teh bakal mengaruhan famujalasatul harisi maka ari ngarejengan diuk jalma anu kasengsrem kana dunya terus dibaturan ku urang teh eta tazidu bakal nambahan naon mujalasatul haris fi hirsika dina kasengsrem anjeun kana dunya nya urang ge bakal kabawa nya bakal nambahan kasengsrem urang kana dunya karena memang secara umum jalma teh resep kana dunya gaweulna jeung nu resep nu kana dunya wah bikin angot kan gitu bikin angot katambihan wa mujalasatu zahidi jeung ari ngarejengan calik jalma anu zuhud teh anu ngan saukur ngalap naon teh nya dunya teh diambilna teh hanya sebatas darurat nawungkul anu perlu nawungkul nu penting-penting nawungkul nu tingkatan zuhud mah lamun saumna teh anggoan teh kudu mahal-mahal teh nu penting mah aya yang bungkus kulit aya yang bungkus kulit bisa ngajaga tina panas bisa ngaraksa tina tiis gitu zuhud mah kitu anu zuhud mah ari urang mah katanya pakaian teh sok hayang rada mantes sok hayang rada mantes tapi minimalna tah naon namina teh nya ulah sampai batas minimal zuhud lah batas minimal bongkor-bongkor teh yang disebut zuhud teh sanajan boga dunya teh teu asup kana hate urang lah gitu teu asup kana hate urang eta paling gampang-gampangna tahapan zuhud anu paling gampang kan zuhud ge bertahap-tahap gitu tadi antawis tahapan anu paling mudah teh sanajan urang boga banda dunya tapi dunia nanti teu asup kana hate eta kitu sakalebet zuhud keneh ari tingkatan selanjutnya namanya urang teh pokona mah banda dunia teh hanya secukupna we anu saperluna eta tazidu nambahan anu mujalasatu zahid lamun ngariungna jeung ahli zuhud maka bakal nambahan fi zuhudika dina zuhud anjeun urang ge bakal semakin tambah zuhud tambah henteu kasengsem ku dunya tadi nama masalah rejengan berteman saur Sirina Ali ahyut ta'ata bimujalasati man yustahya minhu sok geura hirup-hirup kataatan hirup-hirupkeun deui kataatan teh bimujalasati man yustahya minhu ku cara ngarejengan diuk jalma anu dipikaera ku urang lamun kira-kira urang teh isin nya jeung jalma tersebut sok kumpul ngariung di dinya lamun isin biasana lamun isin urang sok naon teh merhatikeun teh leres-leres gitu nya lamun isin teh lamun nya ku urang dipika hormat atau dipika ajri dipika isin ku urang teh ketika nyarios teh nya orang yang bersangkutan teh urang teh sok leres-leres kupingkeunna benten lamun teu di era cenah jeung eta mah cenah rek ngobrol gitu nu rek bari ngobrol gitu puguh cenah nya nggo dikupingkeun we gitu contohna saur Sidina Ali gitu sok hirup-hirup deui kataatan teh ku cara ngarejengan jalma anu dipikaera nya saha we dipikaera mah gitu soalna naon ketika aya cariosan tapi memang
anu berilmu ya. Lamun pikiran atau berilmu mah ke bahaya ngarahkeun teh kanu ieu kanu teh. Kanu teu laras. Ari nu berilmu kan diarahkeun teh sesuai ilmuna. Terus bahkan deh sawar Luqman Al-Hakim gitu. Luqman Al-Hakim kantos ngawasiatan ka putrana. Ya bunaya anaking jalisil ulama sok rejengan calik al ulama para ulama. Sok nya ngaryung ka ulama. Merapat wazahimhum jeung sedekeun ulama biruk bataika kalawan dua tur anjeun. Lain berarti kudu disedek-sedek make tuh. Sok salah paham. Bahaya kalau orang ngerti karena secara harfiah hungkul gitu ya. Wah ulama teh disedek-sedek make tuur. Mau disedek-sedek make tuur. Maksud disedek-sedek make tuur nya urang ngararumpul di majelisna gitu ya. Mawas ngararumpul seperti itu. Fa innal quluba sabab saanyana hate eta la tahya bil hikami. Hate teh bisa hirup deui dengan disiram ku kalam-kalam hikmah, ku ilmu-ilmu anu manfaat. Ilmu-ilmu anu manfaat. Maka rejenganna ulama, ari ulama teh jalmi anu ngarti bari jeung sieun ka Gusti Allah. Eta disebut ulama teh. Dengan saukur ngarti ari teu nambah ari ilmuna teu nambahan sieun ka Gusti Allah mah can pantes disebut ulama. Can pantes disebut ulama. Sebab dina Al-Qur'an nu disebut ulama teh innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Itu karakter utama seorang ulama mah eta sieun ka Gusti Allah. Lain ningali kana pangkat jabatan atau nanti gelar akademikna. Oh ya gelarna ngajajar Stumahi. Stumahi panjang teuing. Dina KTP lamun ditulis Stumahi. Lain ngijir eta. Sanajan panjang gelarna, gelar akademikna ari teu sieun ka Gusti Allah mah teu disebut ulama. Teu disebut ulama. Tapi nu ngarti sakedik seperti bahasana ngan sakedik-sakedikeun ngartosna teh bari jeung sieun ka Gusti Allah nambahan sieun ka Gusti Allah. Tah alim ulama di bidang anu sakedikna tersebut. Kama tahyal ardu al-maitatu biwa biril qatri. Sakumaha nanti tanah mati ge sok bisa hirup deui jadi subur deui dengan tetesan-tetesan hujan. Lamun kahujanan teh mah sok jarari di hararejo deui. Tah hate jalmi anu tos rada bangkeurak, tos gersang, sering disiraman ku ilmu-ilmu anu bermanfaat mah insyaallah bakal hirup deui, bakal hurip geunya hate urang teh. Bakal hurip deui. Ngan tadi teh nya nya nu leres-leres nanti ulama teh hese. Kita syaratnya kita bener-bener sieun ka Gusti Allah. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal mah nya kapungkur tos dicarioskeun nuju di payeunan bumi wa uyun jeung ngawas teh kapungkur. Imam Ahmad bin Hambal ketika nguping seorang alim anu namina Ibrahim bin Tohman dicarioskeun aya nyarioskeun kisah Ibrahim bin Tohman. Beliau adalah salah satu ulama shalih gitu. Ulama shalih. Imam Ahmad nuju teu damang. Teu damang teh bari nyarande kieu nya Imam Ahmad teh. Aya nu nyarioskeun ngobrolkeun Imam Ibrahim bin Tohman. Imam Ahmad langsung cengkat. Cenalayan bagi an yajriya zikrus sholihin wa nahnu mustanidun. Nya teu pantes nya. Teu adab cenah jalma saleh, nyebutkeun jalma saleh gitu. Tapi urang bari sasarandean gitu. Kurang adab. Eta Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab Hambali, ini mazhab Hambali. Nya adabna dugi ka kitu tah. Dugi ka kitu. Nya ku betapa pentingna urang naon namina teh nya memperhatikan jalma-jalma anu saleh gitu. Jalma-jalma anu saleh. Bahkan ketika nguping namina wungkul ge gitu urang teh henteu lalawara dina ngajaga adab ketika teh.
Imam Ahmad bin Hambal termasuk ulama salaf soleh. Ulama salaf soleh. Ngaguru ke Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini kan orang itu kudu nurutan ke ulama salaf. Imam Ahmad bin Hambal seperti itu. Nya nomor 4 poinna tadi teh ulah sampai milih teman teh anu kapengpeongan pisan anu kasengsrem anu sangat menginginkan dunia lah gitu. Ulah di dunia leunteuing. Ulah di dunia leunteuing. Tapi anu boga dunia, ngangan anu boga dunia teu sawios. Teu sawios. Asal ulah teuing, ulah aya teuingan nepi ka poho akhirat. Al-khamisatu, kriteria nu kalima eta asidku jujur. Sok bener. Dina ucapan nanti. Bener. Tara ngabohong. Pilih teman yang suka jujur. Ngawadolah. Ya mungkin orang diwadolah. Pala tasab maka ulah ngabarengan ajen. Ngarencangan ajen kadzaban ka tukang bohong. Kajelma tukang bohong. Bakal ditipu wae. Fainaka salawsanya nyana anjeun minhu tisi kadzab eta ala gururin tepan kana kabujuk bakal katipu wae bakal kabohongan wae bakal dibohongan wae keun urang. Fainahu maka sanya nyana si kadzab eta mislus sarobi ibaratkeun nya saumpama fata morgana. Fata morgana. Terang fata morgana. Ketika di pasir tong di pasir tong di padang pasir artinya aspal tengah poe sok aya juga cai ketika kapanasan teh juga aya caian di kajauhan teh pas di deketan mah teh aya cai teh eta fata morgana tajalma tukang ngabohong gitu teh ibarat fata morgana ngayakeun weueun ngeuweuhkeun aya jika nanti ketinggalin nama ayah cai tapi gitu. Ini tukang ngabohong. Yukor ribu ngadeketkeun sa kadzab min kati ajen al baida kana perkara nu jauh dideket-deketkeun. Padahal itu jauh. Dibohong, dibungkus dengan kata-kata gampang cenah eta mah. Nu jauh nu hese gitu nya. Digampang-gampang, gampang cenah eta mah geus. Kayak kurang padahal hese itu tehnya anu kuduna urang teh awalna persiapan heula segala rupa tapi ku sabab tadi digampangkeun teh padahal hese atau nu jauh dikirana deket dideket-deketkeun eta urang teh bakal jadi kawalahan urang wa yubaidu jeung ngajauhkeun min kati anjeun al qariba kana perkara anu deket perkara-perkara anu deket dijauhkeun maut seumurnya maut teh kan deket pasti maut mah hari perkara anu bakal datang pasti ceuk geus lah tong mikiran teuing maut cenah ayo cenah main senang-senang nu deket di jauh-jauh nu jauh di deket-deket eta bahaya nanti seperti itu tipuan-tipuan aku sabab sok ngabohong wae 5 perkara wala alaka jeung manawa-manawa anjeun eta takdimu kalengitan anjeun ijtima'ah hadhil khisali kana kumpulna ieu pirang-pirang tingkah anu 5 jika namanya cenah jika nama anjeun geus moal cenah manggihan ya 5 kriteria ieu fi sukanil madarisi dina pirang-pirang penghuni pirang-pirang madrasah pasantren wal masajid jeung pirang-pirang masjid jamaah masjid lamun orang nuntut kudu kumpul 5 perkara ieu cenah. Jika nanti bakal hese. Cek yang Ghazali gitu. Kudu kumpul 5 perkara. Menggunakan sedih nanti menggunakan akal sehat. Alus akhlak, tulis soleh. Teu kasengsem dunia. Terus jujur wae. Eta teh hese kumpul 5 perkara ieu teh. Kumaha tuh? Lamun teh kumpul ieu fa'alaika maka kudu netepan anjeun bi ahadi amro ini kalawan salah sejina 2 perkara maka opsina pilih 2 perkara ieu sorry Imam Ghazali lamun memang teu bisa nanti teu aya ieu
jamaah masjid teh cenah memenuhi 5 perkara ieu atau babaturan di pesantren teh anya cenah memenuhi kriteria ieu. Aya we kekurangannya teh. Maka lakukan salah satu dari dua solusi ieu, dua perkara ieu. Imal uzlati nyatana imma uzlah mersepen wal infirodi jeung nyorangan. Geus tong lebating gaul. Tong gaul lah gitu nya. Ada memang memenuhi persyaratan mah gitu nya. Menyendiri we. Ngok-ngok we di kobong. Ngok-ngok we di kamar. Ulah ngok-ngok di kamar tapi anggar muka HP. Lah tahu bah beda deui. Ngok-ngok di kobong teu ka mana-mana tapi HP nu ka mana-mana. Internet teu ka mana. Eta mah sanes uzlah atuh kitu mah nya. Nya sarua wae. Fabiha sabab eta tetep dina uzlah salamatuka ari kasalamatan anjeun. Nya pami urang uzlah mah urang teh terhindar tina keburukan-keburukan. Lamun saumpama teh lamun babaturan teh kada ngagunakeun akal sehatna nya urang terjauh nya terhindar tina keburukan-keburukan tingkahna anu konyol. Lamun babaturan teh akhlakna goreng nya urang terhindar tina kagorengan akhlakna jeung saterusna. Lamun urang menyendiri mah. Tapi lamun urang menyendiri kieu urang teh meureun ya asa hirup sorangan di alam dunia teh gitu nya. Jika memang butuh-butuh ka batur gitu. Ieu mah jigana hese jeung solusi urang mah gitu. Kecuali yang sementara waktu. Kecuali yang sementara waktu sampai benar-benar mental spiritual urang teh terseimbang sehingga bade campur gaul sareng saha ge moal kapangaruhan. Nah. Opsi nu kaduana wa imma antakuna jeung imma yen kabuktian naon mukhalatatuka cacampuranana anjeun ma syuraka ika sarta pirang-pirang rencang anjeun teh eta bi qadri khisalihim tetep kalawan ukuran pirang-pirang tingkahna syuraka. Nya tingali we lamun urang seumpama teh bertemanah babaturan teh aya yeuh memenuhi syarat akalna normal, akalna sehat. Urang hayang naon ngaranna teh nya memiliki pemenalaran atau cara berpikir anu sehat. Sok alap eta na wungkul gitu nya. Ari dina masalah nu sajeuna mah lamun geus ngacapruk anu sajen, geus gitu nya. Angkat gitu urang teh atau tong dilayanan. Dina masalah akhlak, urang teh hoyong katepaan ku akhlak anu saena, tapi ketika dan tara ngagunakeun akal sehat teh tanapi nya tara nya sanes ahli ilmu gitu nya ari akhlak mah sae seumpama teh nya. Dina kalakuan mah sae. Tapi seumpama teh dina masalah keilmuan kurang candak akhlakna ulah dicandak ilmuna. Da ari teu aya ilmuan mah nya tong dicandak ilmuna. Candak mah akhlakna wungkul. Sanes jabina. Jadi dicandak teh sesuai tingkahna. Urang hoyong nu sae akhlakna nya. Ya maturan itu saya akhlak. Tapi dina masalah nu sajeun ku sabab minus rencangan teh tong dicandak we teh mah itu. Bi anta alama kalawan yen uninga anjeun annal ukhuwata kana saanyana babaturan duduluran eta salah satu aya 3 teh kamari tos dicarioskeun. Akhun li akhiratika. Akhun tegasna dulur babaturan li akhiratika pikeun akhirat anjeun. Tah urang teh kedah terang ya. Kumaha yang mempertimbangkan 5 kriteria anu tos disebutkeun teh urang kena terang bahwa pertemanan atau persaudaraan teh aya 3 persaudaraan untuk akhirat yang nyorang ke akhirat fala turai maka ulah ngaraksa anjeun fihi di si akhun di dulur nu eta mah di babaturan anu eta mah illa dina angin dina masalah agama angin kana masalah agama wah si ieu mah cenah akhlakna sae si ieu mah saleh candak we dina akhlak anu saena, candak dina kasolehanana. Ari masalah seumpama teh akalna kurang cerdas mah gitu nya. Tong di candak dina akalna mah. Wa akhun jeung dulur batur nya babaturan rencang li dunyaka pikeun dunya anjeun nu kaduana teh. Nya teman untuk urusan-urusan dunia. Fala turai maka ulah ngaraksa anjeun fihi disi akhun li dunya dulur yang dunya illal khuluqal hasana
angin akhlak anu sae. Akhlak anu sae da urang nanti butuh teman di dunia teh, nyebut di dunia teh butuh teman. Dan supaya orang henteu diperlakukan dengan buruk, maka bertemanna jeung jalmi anu sae akhlakna. Anu sae akhlakna. Dan anu sae akhlakna bakal memperlakukan dengan baik ke orang teh sebagai seorang teman. Wa akhun jeung katiluna dulur, rencang litak nasa supaya regreg anjeun, supaya nyaman anjeun bi kalawan akhun. Ieu mah jang kenyamanan unggul, jang batur ngobrol, jang batur ngopi gitu ya mah nya. Fala turai maka ulah ngaraksa anjeun fi di si akhun litak nasabi illa salamata angin kana kasalamatan min syarri tina kagorenganna. Wa fitnati jeung cocobana wa khobasi jeung tipu dayana. Ya pokona mah ketika urang teh nya hayang aya batur ngopi we unggul gitu. Hayang jang supaya ngaring nanti supaya menghilangkan kabingung kajenuh. Tak nu diperhatikan ke urang teh, anu penting mah urang salamet tina keburukanana. Penting urang salamet tina keburukanana. Jadi tilu kategori jalmi dina masalah pertemanan, terus kriteria pertemananna. Digabungkeun sok pilihan cenah mana nu kira-kira cocok, nu kira-kira pantesna lamun urang rek neangan babaturan dina masalah agama, teanganna nya terus nya nu kudu diperhatikan teh urusan agamana. Lamun rek urusan dunia, nya urusan dunyana. Lamun sekedar teman santai, nya nu penting mah urang terpengaruh burukna, terpengaruh yang tidak mendapatkan keburukan ti rencang eta. Ada seorang Ghazali, dan memang sesahnya kumpul 5 perkara anu teh sajarioskeun teh. Ya kadang jalmina teh katanya menggunakan akal sehat. Tapi akhlakna katanya kirang sae. Terus kirang saleh. Ari akal nama katanya sok digunakeun wae. Dina menganalisis sesuatu itu menggunakan akal wae gitu, tanpa langsung plus wae, tanpa langsung nyarios wae di pikiran heula. Tapi dina tingkat kesolehanana kirang, dina masalah kadana dunyana kirang gitu. Terus dina masalah kejujuranana sok rada gitu, sok rada. Ini pilihan wae gitu teh. Sesuai ina. Dalam mun hoyong kumpul sadayana mah hese gitu. Dunia penghuni madrasah, penghuni masjid teh kan sanes nya termasuk ulamanya ajengan-ajenganna. Nya penghuni ini saur Nawawi Sukanul Madaris nya wahum al ulama wa talabah. Ulama jeung santri-santrina. Ini ketika orang di madrasah gitu ya, di pondok pesantren, nya ari nu guru-guru nama meureun dina masalah kailmuan nya canak we dina masalah kailmuan lamun saumpama teh akhlakna awan nya tong diturutan gitu bisa jadinya nganu kamari teh urang milihan guru teh kan kedah nu al-a'lam al-aura sareng al-asan teh nu langkung alim nu langkung apik sareng nu langkung sepuh kamari bade milari guru teh kanggo ngaguru urang. Dina rencang gitu sama. Nya dina ahli jamaah. Teu sadayana ahli jamaah teh penuh memenuhi karena syarat anu 5 ieu sok aya we nu kakiranganna. Mantap. Solusina Sir Imam Ghazali lamun teu nyingkah nya sok berteman sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Urang priyoginan dari masalah naon ya. Wah, dina masalah perairan mah ngobrolna ka dieu. Nah, gitu lah. Dina masalah peristrikan mah ngobrolna ka dieu. Masalah permesinan mah ka dieu, bangunan ka dieu, aya bagian-bagianna. Tapi tetap santena ari muslim mah nilai-nilai keimananna pasti aya wae. Nilai-nilai kebaikanna ari Islam mah, ari jalma Islam. Ari jalma Islam mah pasti nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keimanan aya wae eta biasa dicandak ku urang. Urang tinggal pinter-pinter we nyandak nilai nu sae. Wan nasu ieu mah panjang. Ieu mah bakal ada panjang. Cekapkeun heula bangna.
wan nasu wallahu a'lam bissawab. Indana Rabbi alimna yanfa'una Rabbi fa'ina wa baqi ahlana wa qurabana bidina asana bid'alumi Nabita wasu umpama osan Nabita wasu umpamurukan Mugi Gusti Makasihkan Bagaimana Sarga